boga duitnya can gajian dina YouTube jeung na TikTok. Heeh, kumaha ye urang geus kieu nya? Oh beuy, ai boga ide. Urang culik we si Samin. Ke urang tebusan si Sarboa. Heeh. Baraha tadi baraha urang minta tebusana. Barahannya kira-kira Apa 3 miliar bae kitu we urang sewa sewa. Heeh. Yuk, Iraha urang eta kena kuari. mari. Yuk, ayo. Pilih. Dasar boa boga hubungan dengan si Samin. Oh, kunan kitu. Mendingan jeung aing da si Samin mah jalme nya dia teh boga duit. Ih, tapi kan aing mah lope-lope kana si Samin. Boga aing tuh jeung si Paot. Aing. Naon dasar boa? Kutai kok kena aing. Naon bisa dia mah doang. Ih, aing malah. Dia mah iya Paot, ih si Samin mabok be. Bayangan jeung aing bae. Endung ya ih jajang dia mah. Cacing dia mabuk bae. Bok, kumaha deui? Bok aing geus dipotong. Awas dia paat koeng. Diajak kelap, dia isukan koeng. Tuh. Uh-oh. Oh no. Dia Tolong! 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 Aing betok cicing dia. Halo, ini dengan saudara Sarboa. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Oh, saya dari penculikan ingin melaporkan bahwa saudara Samin kami culik. Kami minta tebusan 3 miliar. Apa 3 miliar? Buh aing kumaha yeuh, kudu teh tolong ka saya. Oh, ku si Paot yeuh. Woi, Paot. Si Samin diculik. Nyaho aing ge, eta kudu ditebus na kitu miliar. Geraan. Ayo, wayahna. Halo, ini saya udah ada uangnya. Temuannya di mana? Oh, oke. Ntar ke sana. Uh-oh. Oke, nanti saya serok sekarang. Ini saya udah ada uangnya. Mana sih Samin kebukain? Oke, nanti saya tunggu. Tunggu bentar. Bukain. Kumaha ieu baturan aing si Samin bulu aing. Tuh. Samin. Yang aing, dia sini yang aing. Nah, Aing balapu. Cetan. ya nggak ketunanan kan? Kunanan kan? Hangge saya orang balikan keren. Wih, iya nih sebenarnya nah orang lumayan yang buka puasa. Lumayan nih urang Orang cair sih. Oh, ayo. Balik.